Urang mah ente pas ka pasar kamari jadina kumaha? Neneangan ceng Tulang cieu naon nah pertanyaannya tuh teu kudu dijawab jawaban eta mah. Itu telepon si Cepina. Boga tuh nomorna. Nu salah nama ente berarti anger kunaon teh nelpon si Nya Cepina. salah pugu eueuh nama Kenita. Ya, produk nu kitu aya di pasar. Loba. Tah eta Kan kamari mah beda konten. Tadi ya. Banyak perlu boleh nyokot ieu nya. nya. Ais Cepina eueuh. Hah? Cepina eueuh. Moal naon? Cokot we. Ah, Cokot nu penting mah produkna sarua cokot we. tahu sih. Pikir-pikir Tahu sakal. tahu dina irung. Ulah diasupkeun mah akal, kanu kantong. Jadi akal teh harus kan kantong. Produkna Cuman teh akal harus kan kantong. akal diasupkeun kanu kantong bisa gitu. Bisa. Hah? Diobrolkan lah. Yang dijelaskan teh. Ngomongna kantong. Iya lah, don't know. Dia masih berat itu. Oh, menjanjikan yo. Nah, yo bawa produk cepet acara poin. Sabtu. Sabtu. Jadi cek saya mental 5. Ari pek teh Oh, nang. acarana weuh. Woi. Apa? Mambo, Anu dikasih aya 2. di Mambo. Mambo di mana? Don, Oh, yang mambo mah aya hayam kersan jenisna gitu. tempat. Nama tempat. Dia mah lain tempat, hayam kersan cenah. Iya. Emang awak itu kersan ngaran Ayam tempat? kersen ayam. Aya Tuh ayam. Ayana di mana? Di mana? deket kafe. Oh, iya. Berarti ayam kersen nya. Eta mah hayam goreng. Pokoknya kan Saya tanya nama sih dia mah ayam kersen teu Salah nanya. ente nanya ayah ente cekitnya ayah damal ayah Cek itu ayah. moal oh ayam kersen di mana Cek itu ayah. salah itunya Berarti Nah, salah. Anu nanya karena saha bieu. euy bener dah Benar. lamun di jika di kersen mah bisa ayam plus kersen Tahu gitu mah.